Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra mangle sadayana kumaha daramang. Alhamdulillah tepang di sarang cimkuring dina kingkilaban. Aya Kang Enca, alhamdulillah parantos gabung. Kang Enca kumaha damang Kang? Alhamdulillah di saya. Alhamdulillah. Mangsa kiwari kan persoalan nu tewaleh narik bisa gedengen masalah sasalan harga minyak kalapa kedelai nu undak atanapi madung dengkeun persoalan bolaina Persib Bandung juara BRI Liga Hiji kan tahun 2022 aya deui bahan wangkongeun liana nu teu eleh haneutna nya eta Indonesia kiwari nuju digeruhkeun ku sora-sora nu nepikeun dukungan politik pikeun tahun 2024. Salaresna mah balik keneh nya Kang pilihan presiden teh 2 tahun deui. Tapi geuning saheng nama tos karaos ti ayeuna keneh. Tah eta teh perhatosan ti masyarakatnya utamina karena dukungan teh kumaha wae ge da eta teh kumaha di presiden pengintan jabatan anu penting pisan mali dina urusan pemerintahan mah pang pentingna gitu. Mata teu aneh upami seueur pihak anu ngawitan ngadugikeun pangrojongna atanapi pangdukungna sok sanos ayeuna teh acan pantos kan saha-sahana anu bade dicalonkeun sareng anu nyalonkeun. Tapi ku cara kitu oge minangka tatahar mah sae pisan. Bari kan anu kedah dipilih teh anu pangsaena kemarin kitu nya tataharna ge kedah tianggalna. Teu tiasa mung engke nyantet gitu. Lagi milih jami pas sanes sungkul anu katingali ayeuna tapi kedah disaliksik oge kasan tukangna atanapi track recordna. Kemarin gitu mangga lagi ngiringan mairan ya. Karena dukungan seperti itu anu ayana nyebar di masyarakat khususnya kanggo capres gitu. Upami dukungan eta mah bebasnya dukungan saha kanggo saha ti saha ka saha itu bebas pisan. Lagi teu aya watesan di dinya mah. Nah, ayeuna upami nyarioskeun dukungan tangtos aya dukungan anu sifatna pribadi-pribadi teh. Upami pribadi-pribadi teh oge pangitan dumasar karena kamandang pribadi kamandang anjeunna ka hiji bakal calon anu numbutkeun pandangan pribadina oge payus jantan calon presiden. Tah upami ditilik-tiliknya mah kan tiasa janten kumargi pandangan subjektifnya ari pribadi mah ya teu nutup kemungkinan oge pandanganna teh nyata dumasar karena anu cek sapertos guguyon mandingan tilu de teh nya anu deket misalnya dulur mali sareng duit. Nah, teu janten masalahnya dukungan-dukungan sapertos gitu. Da eta memang sok aya kenyataan di masyarakat teh. Ayeuna misalnya deket kumargi dulur gitu kan. Daripada batur urang mah rada dulur ka dieu teh ya. Ngadukung ka dinya gitu. Terus oke deket secara psikologis atanapi deket tempatnya deket secara fisik gitu. Itu deui panginten anu mamrihnya anu dumasarkan pamrih. Ya teu saweh eta dukungan hak anjeunna nya. Margi masing-masing pihak boh anu ngadukung boh anu didukung eta mah di dinya mah aya pamrih. Nah, pamrihna anu sifatna materi atanapi anu sifatna sanes gitu nya. Tapi upami anu sifatna dukungan tah sapertos dukungan di organisasi atau di kelompok etnis. Tah ieu mah tangtosna ge dukungan anu atos dumasar karena tinimbangan anu langkung asak tibatan anu tinimbangan pribadi tadi. Urang kan gaduh referensi, urang gaduh ajen-inajen anu nyampak dina budayanya kan. Nah, aya sawatara konsep painten anu ku urang di Jepang anu teu oleh janten ageman, kumaha biasana konsep pamimpin Sunda anu dipiharep ku orang Sunda kan. Mohon. Tangtos dina unggal organisasi kelompok atanapi etnis
ngagaduhan kahoyong presiden anu kumaha anu dipika hoyong ku golongan anak. Oh. Seperti urang lah misalnya, urang Sunda sok sering pamimpin anu hade teh, cek versi urang Sunda mah anu nyakola, nyantri, sareng nyuna. Gitu. Oh. Tapi eta teh kan upami nilai-nilai sekolah mah, nilai anu nyakola, nilai anu nyantri, nilai anu nyuna eta salasna mah sanes kanggo urang Sunda unggul. Kanggo anu sanesna, tapi ieu mah dibasakeunna ku bahasa urang. Langta seler sanes oge kitu nya. Oh. Penginten anu nyakola, anu pengguh kana agamana gitu, sareng kana budayana gitu. Eta pedah we urang mah urang Sunda nyebatna terang kana budaya atanapi wana kana budaya atanapi sae budayana ku disebutkeun Nyunda teh gitu. Tapi nu sanes oge kan sami wae. Tah dina pandangan anu sapertos kitu sanes hartosna mentingkeun seler, tapi eta kaum sadayana mung nilai-nilaina dipapanekeun ka nilai-nilai anu diagem ku eta etnis gitu, ku eta seler. Nah sapertos urang kan seueur ya anu mika hoyong gitu. Sapertos misalnya ka gubernur urang, ka Ridwan Kamil gitu. Eta teh anu mika hoyong eta teh mika hoyong anjeunna nyapres gitu nya. Nya bebas wae ngaranna ge ka hoyongnya. Nah, eta teh sanes wae ti urang Jawa Barat ya. Upami ninggal mah di anu sanesna oge kitu nya aya nu di Palembang, anu di luar Jawa lah pokokna. Ya kitu deui anu ayeuna di dukung ku anu sanes oge kan ti urang oge anu ngadukung gitu nya. Janten tiasa danten urang Jawa Barat aya nu ngadukung anu sanes, di luar Jawa Barat aya nu ngadukung urang Jawa Barat gitu. Oh, laras. Eta mah biasa lah nya. Bagi tangtos, kahoyong atanapi pandangan pribadi, pandangan kelompok karena kahiji tokoh oge benten-benten sah-sah wae lah gitu. Anu penting sadayana oge kontestasi kanggo kasayan, kanggo ngawujudkeun ayana pamimpin anu pangsaena gitu. Yang kayak makan dipilih anu kapilih ku sadayana gitu nya. Itu diantawisna. Laras kan. Timbangan milih saha pamimpin anu ideal tangtos kedah asaknya kan. Mohon. Oh, tak biasana kumaha saya nanya kan orang supados ditelepat dina milih misalnya pamimpin anu ideal laras ulah dugi kami sok harapan lah tina harapan. Mohon. Diantawisna kan milih pamimpin teh teu cekap ku anu katinggal jeung lenganana ayeuna gitu nya. Ayeuna ye nuju manggung kieu, tapi kan kedah ditinggal oge track recordna catatan tapak lacakna anu atos-atos gitu. Bargi upami diibaratkeun mah kieu gitu. Ya. Upami ti payun dina jabatan sanes oge katinggalina sapertos anu mopo gitu ya. Anu kirang kiat teras ayeuna diabenkeun dina tataran alternatif dina pakalangan anu langkung luhur tangtosna oge sanes dukungan anu sae upami kitu mah. Ibarat anu piwarang naik ka gunung gitu ya. Geus dicobian misalnya gunung nu pendek, tapi anjeunna teh sakitu ge katinggal mopo gitu. Nah, komodi atuh upami di piwarang naik kana gunung anu langkung tinggi, ini anu langkung luhur. Nah, upami ninggal karena track record anu sapertos kitu nya tiasa ditinggal. Anjeunna misalnya tapak lacakna anu samemehna bidang naon, kumaha prestasina, terus ningkat deui kitu nya. Karena anu langkung luhur tangke nah hapi panteseun janten mimpin ieu nagri gitu. Misalnya pamitina wali kota kumaha wali kotana gitu nya, track recordna upami teras janten gubernur misalnya kumaha kinerjana
sareng kumaha kamajengan daerah anu dipimpin ku eta gubernur. Upami karena diabankan jadi presiden, ya pantes gitu. Gitu deh upami misalnya ayeuna janten kepala dinas, terus jantan wali kota, tanapi jantan nawan, terus jantan menteri. Gitu. Eta kedah diajen ke masyarakat. Ajen secara objektif lepaskan kadeketan anu secara pribadi nah margi anu penting mah ieu kanggo kemaslahatan sadayana. Ya harus bisa nangtoskeun pilihan milih saha kanggo janten pamimpin khususnya presiden tahun 2024 laras pisan bebas gitu Kang. Mung anu kedah janten timbangan urang salaku calon pemilih kedah dari ya nimbang-nimbang track record lah Kangnya supados kauji si pamimpin teh kredibel maksimal dina mayunan pancen-pancen anu baris di seorang ku anjeunna seperti itu. Mohon. Ya. Sareng anu milih memang kedah tanggung jawab gitu nya. Tanggal warna nyata pilihan anu secara objektif ku anjeunna katimang ya memang upami dibanding-bandingnya. Ieu anu langkung saya teh lain lantaran urang dukung kadinya misalnya lain urang kebenaran aya pamerena tidinya gitu. Margi ya mah kan kanggo kepentingan anu langkung Jembar dina jangka waktos anu langkung lami gitu. Diraku misalnya sababaraha menit pilihan dina TPS dia mengorbankan 5 tahun mangsa kapayun gitu. Ternyata kedah atos-atos. Kantanan upami golput mah dipahing pisan ya kan jangan siji suara orang teh bilih keisian ku suara sanes anu teu tanggung jawab teh ya. Nah, lajeng aya seratan capres tahun 2024 Kang di lokal ka nasional. Anu tadi ku akang parantos disebatkeun. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seueur anu ngarojong Kang ti sawatara organisasi anu parantos nemberakeun lah dukunganana ka masyarakat anu ka catet teh di antawisna aya relawan Ridwan Kamil kita, terus aya jaringan warga Nusantara atau Jawara Bogor Raya. Sareng aya oge anu ngarojong di luar Pulau Jawa, ieu di antawisna di Palembang Sumatera anu nami kelompokna teh Forum Rekat Indonesia. Patos eta oge sami aya timbangan-timbangan nu tadi saur Akang tos asa sapertos kitu. Mohon eta teh janten saya gitu upami teh ayeuna misalnya aya nu ngaduikeun dukungan supados masyarakat teu sadayana masyarakat apalnya saha wae anu picalonenana tapi upami atas aya nu ngadukung anu paling henteu nya copelna kan tiasa upami maca-maca atau napi ngeset lah milarian ya dina Google dina naon eta tidaknya oke bakal ketinggal gitu. Janten hiji hal anu positif upami milih pemimpin ditataharkeun di anggalna gitu. Anu kaos dina ieu seratan salah saya timbangan anu janten ngawogan kamandang sawatara kelompok tadi ieu di antawisna teh Pak Ridwan Kamil atanapi Kang Emil numutkeun hasil sawatara survei kalebat anu unggul kitunya Kang. Mohon janten kan anu sapertos bobotohnya. Bobotoh naon wae. Kan anu di bobotohanna teh tantos anu dikinten-kinten aya tanagaan gitu. Aya pamoran, terus aya kakiatan. Nah di antawisna eta teh katinggalnya dina survei-survei teh ayeuna. Sabarangkali atanapi sering sapertos Pak Ridwan Kamil oge kapotret ku survei kalayan angka anu sae gitu, ranking anu sae. Janten teu aneh upami ayeuna seueur anu ngarojong anjeunna boh di Jawa Barat, boh di luar gitu. Kitu deui kandidat-kandidat sanesna gitu nya
sok sanaos di luar Jawa Barat nya aya oge anu ngadukung di Jawa Barat gitu. Biasalah eta mah nya margi kan namina pilihan gitu eta mah anu tadi teh bebas teras tinimbangan lagi rupi-rupi gitu. Nya langkung sae kitu nya anu ti ayeuna dicalonkeun langkung sae. Engke janten anu pilihan lagi kita bakal langkung mengkerucut gitu kan. Tidinya pengintan seleksi teh dati awana keneh gitu nya. Komodi dari pilihanna mangke makan kumaha anu ngadukung nah gitu nya dina dangget makan kumaha partai politik nah gitu. Tapi partai politik oge kan teu tiasa nutup mata gitunya teu tiasa da gaduh kekuasaan misalnya saha we kumaha partai politik nya tangtos teu kitu margi anu milihna mangke kan rakyat gitu. Pasihan oge rakyat kanggo memilih gitunya anu ku rakyat oge kamandang sae gitu. Wayana wacana Pilpres 2024 dinten teu masyarakat aya harapan deui nya kan. Harapan ka pamimpin anyar anu kagungan gagasan, anu kreatif, inovatif, oge program-program anu luyu sareng anu diperyogikan ku masyarakat. Ayeuna upami masyarakat gaduh kabutuh, upami misalnya teu tiasa karealisasikeun, panginten mungkin bakal kuciwa deui. Dan penting mah pilihan teh kanggo nangtoskeun anu langkung sae gitu kan urang kahirupan urang kan kedah kitu panginten tinu ayeuna sae engke ningkat anu langkung sae deui bari kan kamekaran oge benten anu kamari nya kitu terus anu ayeuna kedah kieu anu engke kedah kumaha gitu eta anu ku urang dipiharep yang timang sama kamangsa kehidupan urang kehidupan masyarakat sadayana langkung ningkat langkung sae gitu. Disagedengan Kang Emil parantos seueur nya Kang politikus pejabat di Sunda anu manggung dina panggung politik nasional gitu kan. Anu parantos almarhum aya Otto Iskandar Dinata, Prof Muhtar Kusumaatmadja anu kamari parantos sah dijantenkeun nami jalan. Insinyur Juwana sareng anu sanesna. Janten bingah pisan oge upami misalnya tiasa kahontal oge renung sanesna deui gitu. Calon-calon politikus kanapi pejabat anu sami tiasa neraskeun tapak lacak anu parantos mayuna ti payun.